Sampurasun, salam damai sejahtera, salam. Tepang deui dina wejangan kaasih di mana Gusti Yesus mikaasih ka urang-urang sadaya. Bapak Ibu sadaya anu dipikasih ku Gusti, dina dangat ayeuna abdi bade ngaguar perkawis ulah sieun. Kunaon ulah sieun? Satacana hayu urang buka heula Alkitabna anu dicutat tina Yesaya 41 ayat anu ka-8 dugikeun ka ayat anu ka-10. Anu kieu unggalna. Maneh ku kami dicandak ti unggal tungtung jagat. Disaur ti juru-juru nu jarauh. Bari ceuk kami, maneh teh abdi kami. Ku kami moal ditampik malah ngahiji dipilih. Bapak Ibu sadaya anu dipikasih ku Gusti, Yesaya 41 ayat anu ka-8 di mana Gusti Allah anu nyaur urang kangge percanten ka Gusti, dipilih ku Gusti janten umat pilihanna. Tangtos ieu janten kareueus kangge urang sanes, urang ti tungtung jagat, urang anu jarauh ti unggal juru disaur ku Gusti, dipilih ku Gusti, dijantankeun umat pilihan Gusti, reueus pisan. Bapak Ibu salaku janten umat pilihan Allah, tangtos urang ngagaduhan hiji hal anu dipikareus di mana Gusti parantos nyaur urang langkung ti payun tibatan wargi-wargi urang. Kunaon urang langkung ti payun? Disaur ku Gusti, dijantenkeun umat anu dipilih ku Gusti. Kumargi Gusti ngagaduhan rarancang kangge urang, urang anu langkung ti payun disaur ku Gusti tiasa nyaur wargi-wargi urang tinu jauhna, tinu caketna kanggo tepang sareng Gusti. Dijantenkeun umat pilihan Gusti. Ieu pancen kangge urang, Bapak Ibu sadaya. Ayat anu ka-10 disebatkeun ulah sieun. Aya kami teh Allah maneh. Maneh tong sieun ku naon-naon. Maneh ku kami rek dijieun jadi bedas. Maneh ku kami bakal diraksa jeung dirahayukeun. Bapak Ibu anu dipikaasih ku Gusti, Gusti nyaur urang, Gusti nyalametkeun urang, Gusti milih urang janten umat pilihanana, tangtos aya sababaraha konsekuensi oge anu kedah katampi ku urang. Kunaon? Kumargi henteu sadaya jalmi satuju urang janten putra-putra Gusti. Henteu sadaya jalmi mikaresep urang ngiring Gusti. Konsekuensina urang tiasa dijauhan, seueur anu henteu mikaresep, seueur anu mikageuleuh, seueur pisan jalmi-jalmi anu midamel hal-hal anu henteu dipihara ku urang. Tapi pangandika Gusti nyebatkeun ulah sieun. Ulah sieun. Aya kami Gusti anu nyarengan, Gusti anu baris nuyun urang, Gusti anu baris mimpin urang. Tong sieun ku naon-naon ceuk pangandika Gusti. Maneh ku kami rek dijieun jadi bedas. Gusti maparinan ka urang kakiatan anu enggal janten anu bedas. Anu tadina urang loyo janten sumanget. Sumanget kangge naon? Kanggo ngabewarakeun beja kabungahan. Bedas dina ngungkulan masalah. Ieu berkah Gusti janten urang ulah sieun. Urang ulah sieun. Gusti oge ngajanjikeun yen Gusti baris ngaraksa, ngajaga urang, melindungi urang, mindingan urang, mageran urang, ulah sieun. Anu kahiji urang ulah sieun, aduh abdi mah teu gaduh kakiatan, Gusti maparinan kabedasan. Anu kadua panginten urang ngagaduhan, aduh abdi gaduh kasieun. Sieun itu, sieun ieu. Tapi Gusti nyebatkeun
kami anu baris ngaraksa, kami anu baris mindingan, kami anu baris nyarengan, sarta lian tingaraksa Gusti oge anu maparinan karahayuan. Ieu Bapak Ibu berkah-berkah Gusti nya. Umat anu dipilih ku Gusti, umat anu disaur ku Gusti, diraksa ku Gusti, dirahayukeun ku Gusti, dipaparinan kabedasan ku Gusti, supados naon? Supados urang tiasa janten berkah, janten aya bentenna umat pilihan Gusti sareng umat anu sanes pilihan Gusti. Aya bentenna urang salaku umat pilihan Gusti anu diberkahan ku Gusti, kedah janten berkah kangge umat anu teu acan janten pangiring Gusti. Supados ngalangkungan urang sadaya aranjeunna oge tiasa nampi si kurnia kaasih Gusti, disalametkeun ku Gusti janten umat anu dipilih ku Gusti. Bapak Ibu sadaya anu dikasih ku Gusti, urang ngiring Gusti ulah sieun. Ulah sieun. Tangtos masalah seueur. Tapi urang ngagaduhan Allah anu hirup, Allah anu kawasa. Janji Gusti nyebatkeun ulah sieun. Gusti anu maparinan kawani ka urang. Maparinan kabedasan ka urang. Maparinan kakiatan kangge urang, kangge ngungkulan sadaya masalah, kangge ngabewarakeun beja kabungahan. Kumargi henteu sakedik putra-putra Gusti anu wantun ngabewarakeun beja kabungahan. Tah Gusti maparinan kawani ka urang, maparinan kabedasan ka urang, maparinan kakiatan kangge urang, supados urang tiasa ngabagikeun beja kabungahan. Anu kadua Gusti ngaraksa urang. Ieu buktos yen Gusti teh marhatoskeun urang salaku umat pilihanna. Gembala yang baik, Gusti pangangon ngajaga ngariksa, moal ngalepaskeun hiji domba kitu bae. Tapi Gusti baris ngajaga ngariksa sarta Gusti maparinan karahayuan. Langkung-langkung deui karahayuan anu sifatna langgeng anu dipaparinkeun ku Gusti ka urang nyaeta kasalamatan. Sada jalmi dina dangat ayeuna nuju ngantos beja kabungahan, khususna tina perkawis kasalamatan. Hayu urang aktif bejakeun beja kabungahan, jantenkeun wargi-wargi urang anu teu acan janten umat pilihan Gusti, janten kenging sih kurnia janten umat pilihan Gusti. Hayu urang bade ngadoa. Gusti Allah Rama anu jumeneng di kerajaan sawarga, hatur nuhun Gusti parantos ngemutkeun ka abdi bisadayen. Gusti parantos nyaur abdi ditungtung jagat tinu jarau, dijantenkeun putra-putra Gusti, dijantenkeun umat pilihan Gusti. Oge Gusti parantos ngiatkeun ka abdi bisadaya, maparinan kabedasan ka abdi bisadaya, maparinan pangraksa ka abdi bisadaya, maparinan karahayuan ka abdi bisadaya. Abdi muji syukur Gusti, mangga angge abdi bisadaya kanggo jantan berkah ngabagikeun beja kabungahan ieu. Mung dilebet nami Gusti Yesus Kristus abdi sada muji syukur. Haleluya. Amin. Gusti Yesus ngaberkahan.